Naon bah? Wayahna pangabagikeun ieu daging kurban. Ai urang, aya kabagian teu? Engke kabagean aing keur ariweuh. Burunya bagikeun. Pinu batur kabeh. Heeh, urang bungkusan deui. Kaden urang bah. Heeh. Ih, aya nu sawae. Oh, heeh, poho sal. Eta bikeun kasih Ajo, kasih Odin, kasih Acil. Engke maneh mah dibele deui. Di leuwihan, heuh. Urang ge bungkusan deui. Oh, heuh atuh bah, siap. Ini cil aing geus persiapan ye nyate. Arang geus loba nya. Tinggal dagingna. Cing tungguan sabar. Geus lapar. Ayo. Kudu ngabagikeun sagala rupa ya. Sah. Eta daging sa. Kabeneran di dari yeuh. Ya bagian. Bener aing sudah nungguan teh tadi. Kabagian sawe ta. Bagian saya ta. Kebagian mana ya, Cil? Hiji. Mana ya? Mang Ajeng hiji. Lah kitu dasakeun aing lapar. Lain-lain ieu teh kieu. Kieu kumaha? Aya biaya anjo aing nganterkeun depan Lempang. Capek. Kumaha biaya naon sal? Aing teu ngarti. Nah ya biaya sagala aing teu ngarti. Ongkir nah geuning. Ongkos kirim. Kenapa ieu kurban aya ongkiran segala? Ih, ti dituna. Paket geuningan. Ti dituna ge aing cenah pake ongkir. Lempang ieu lain teh dina ojek. Heueuh nyao pan aing geus katanyaan kitu teh. Lamun teu mayar kumaha moal dibikeun? Yah, piraku atuh jomol mayar mah da capek. Segala gaya nu kudu duit. Oh, heueuh atuh. Geus kudu sabaraha ieu mayarna? Lah gua ejo aing mere nama sawilasana. Nganu enggeus ieu tadi 20 jauh nu kurang ti 20. Itu lain sawilasana itu mah hulu. Target 20 gitu. Heeh, kitu, Cil. Sasek buru ya nganterkeun deui ai. Meuli ieu sarua jeung nya. Nah, meuli daging sapi ayeuna sabaraha kilo? Geus lah bae. 20 jo. Aing geus teh dinya duitna. Aduh sia Jo. Ayo geus pas 40 tah duaaneun. Geus tah nuhun. Heeh, nuhun pisanya. Aing lain kunaon bisa katanyaan, Jo. Ai ti dituna kudu kitu mah pan kitu. Nuhun pisanya. Ayo. Mungkin kita tadi aing ge milik mati mana we. Ih, kabeneran si aing ka ieu mari. Naon sa? Daging, nu maneh bagian maneh? Daging. Heeh. Alah nuhun salatinya. Heeh. Ya lain di teh. Aya ongkosan euy. Ongkos nama ke ongkosnya. Heeh, kapan nyao ti dituna rek. Nah tahun kamari ge ongkosan ber kuno aya ongkosan. Nyao atuh 20 cenah. 20. 20. Sama ni mama teuing. Nyao aing kita hafal pugu. Tapi bener ieu. Nu aing bagian aing ieu. Heeh. Kade atuh bisi bagian batur kain gini dah. Tuh nupas. Eueuh aing ge pugu di tita ka warung eta ge. Iya. Segala atuh aya ongkiran aing mah tahun kamari ge Ya. kan. Lah pulang nak. Siapa tuh? Si Oding aya kitu di mana? Aya tadi mah keur ulin ting. Aya ting eueuh da poe geura. Heeh. Tunggu ya sa. Oh, Warung merah. Ding. Ding. Kamana si Oding? Ayo si Oding di mana nya? Aduh, sih kan nama euy. Gila mun digantungkeun di pantona aing menang duit. Sudah panggil di jalan. Acil. Hah? Jaga kemarin nang daging euy. Geus alhamdulillah tah. Anjir, ari aing kajangan teh. Sugan geus diberecan. Keriderkeun Kan aing kayak tes di ditu atas ti Mang Jack. Tapi Mang Jack ge ngomong, "Eueuh da keur ieu can jadi panitia sapi kurban." Nah, udah aing mah geus ngajawab ieu. tinggal ngasakan. Tanyakeun itu. Karena menang hiji sia. Heeh. Tapi aing aneh anu mah wa. Nya ieu daging kurban dibagikeun kudu aya ongkiran. Balik pisan. Tapi laku sia daging kurban kudu aya ongkiran. Tanya Jo. Aya ongkiran 20 Pak. Dah, kita mah ngabagikeun awe teh balik di mana-mana ge. Daging kurban mentara aya Kabeh aya ongkiran. nama kabeh ge aya ongkiran Jo. Tadi disebut Tapi raku sia teh. engke siwanya tempokeun. Iraku ket eueuh di mana-mana ge eta mun ngabagikeun sia mah tong adun dibere nyok maneh. Bere ku aing Jo. Bang, Aneh Bu. Geus marenang. Yuk. mareuna baru dak mah teh hari aing encana tak bieu teh tes ti Mang Jack tapi Mang Jack teh sia geus menang can. Acan Bang. Kudu boga duit nih kayaknya nama menang nake. Minimal 20 cenah. Siapa boga teh duitna? Mayar cenah geura. Blageblok Ongkir gitu. centing. Na mayar kumaha teh iraha. Aya nu kurban kudu dibayar. Tahun ayeuna meureun atuh. Aing ngarek kali tuh heula di deul kayak mah aing bisa geus digantungkeun. Wes tempo. Mana ding? Nyao. Tempo atuh. Sih teh. Mun we engke ge ngagantung ieu meureunnan. Lalu dipikir-pikir mah mending kene mayar 20 nya jeung meuli mah lamun meuli mah mahal pan. Aya mah kurban Jo gratis kudu mah. Ih, sia di teteangan kehet. Ka ieu mah eueuh. Naon? Daging tah. Lain gantungkeun atuh di imah. Nah, kehet pun aya ongkiran ayeuna mah.
Nanti iraha ya ongkiran. Nyawa atuh ding aing ge bingung ti pusatna. Jauh meureun ding. Di pusatna kumaha? Aya ongkiran 20. Bayar ding, heeh. Wani ieu 20 mah, aing ge mayar. Ajo ge geus nih si Acil. Keban aing eueuh teh boga duit na kumaha? 20 pira giring pira ku eueuh. Lain teu pira cungur ai teu boga kumaha. Kumaha tuh ding da wayahna eta mah kudu diusahakeun soalna bisi aing katanyaan. Poe ku sia tah bawa deui tah lah. Ah daripada aing kudu mayar jorwe teuing bawa ku sia. Sia mah. Teu geus atuh da aing mah teu teganya. Mane eueuh pisan 20. Eueuh. Teu geus mah bagi 2 we tuh. Ai sia eueuh teuing mah. Pira 20 kot eueuh sia. Lain pira cungur ai teu gablek kumaha. Geus ku daging gawe nya. Setengah. Berarti setengah ewang yuk. Nah, top ding, bayarlah. Kaman emang udah daging ya. Faisal. Nah, can menang daging kurban batur magis mareunang can Bapak. Nempok kana pantot teh eueuh. Acan kok upal. Hanya. Batur magis mareunang. Tah. Tah. Ieu bagian maneh? Tah ieu jatah maneh? Tah ieu buruh maneh. Pada tadi geus ngabagikeun. Ari nu aing mana? Aduh, poho. Lu bapak maneh? Ke sekalian cokotnya. Heeh. Heeh. Bah, teu di peta ongkir. Ongkir naon ai maneh? Oh, si sama teh teu mayar ongkir sama mana mah? Ongkir naon? Aing di penta ongkir tuh. Aing teu boga duit jadi ieu na dibagi 2 tuh. Jadi setengahna. Bisa? Merek, Ongkir naon Faisal? tanak maneh kumaha? Ku aing teh tangga bagikeun daging kakak di pentau ke. Maneh geus dibagi? Mayar Geus mayar 20 ewang. 20. Astaga. Nah, ongkir naon Faisal? Pan capek Pak, manter teh. Deng sia atuh. Boro-boro mun kurban meureun. Dia kan cungur. Ulah etageun ulah. Milik aing ieu mah. Duit aing atuh Dikeun balik deui duit kita ah. sapikeun sia mah atuh. Boro-boro mun sia kurban kalah kamentaan orkin. Geus capek ieu teh. Ya dengan Kalau di nyawe mah doyok. Ku aing ngol titah deui. Tahun hareup masih isa anak maneh. dah. Kitu Aing geuning. bagian urang mana? Oh, wah, ada maneh teu amanah. Ah, Montong di ongkir-ongkir. Nah, bagian kurban mana? Ayo bagian kurban di ongkir-ongkir segera. parah sia mah heueuh. Bisnisnya. Bagian urangnya, Pak. Ini Bapak. Mang Jack lah. Punya. Bijeun bisnis ya mah. Sugan aing teh lain si Faisal nemen teh ongkir-ongkir. Oh mantap boga anak teh urus kira sing bener. Sia bel teh nya urus-urus. Ku aing yo soket. Heueuh tah, pan bang kawarah kitu eta teh Ih, urus. pangkawarah bel teh atuh. Heueuh pan eta buktina. Heuh, meureun ke hilap. Ya, ayo we hilap, enggal poe hilap. Sia jadi ngamuk ka aing kunyuk. Depan bapana. Heuh, pan aing ke ku aing digenggeureukeun dia kana sia. Heuh minimal atuh cekek saeutik mah. Sia ku aing.